wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana. Hadirin anu kuring dihormat. Dina rapat ieu simkuring hatur nuhunkeun anu tos parantos sumping dina ieu rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ieu lancar nepi ka eksena. Sampinganna sakumaha anu parantos dina uleman rapat dinten ieu bade ngabadantenkeun ngeunaan Jumsi SMK Negeri 1 Bogor. Hari Jumsi teh naon? Tawa jemaah bersih nyaeta hiji kagiatan anu dilaksanakan di sakola. Kagiatan ieu teh iraha dilaksanakeunna dinten Jumaah 18 Oktober 2018 waktu sabu 7 nepi ka harengsena. Wae bersihkeun atawa sapukeun sampahna. 2. Pilah heula sampahna. 3. Bersihkeun musola sapukeun jeung pel. 4. Kantinna disapuan, kelasna disapukeun sareng di pel. Dipungkas ieu rapat aya priyogi anu dicindekeun nyaeta kagiatan Jumsi. Ieu pikeun ngadukung lingkungan sakola anu pohara bersih tur endah. Sakitu kagiatan rapat ieu parantos rengse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.